wasallam. Ya masyaro sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatajawwaz fa innahu aghdhabu lil basari wa ahsanu lil farji. Kita anu sami-sami rawuh dina haprah mukarimah anu hak jeung layak ku pribados sangat dipihormat. Hadratul Umaro dikawit Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RW, RT Katut sadaya jajaranana nu sami-sami rawuh pangagung kampung Papayung Lemur ais pang almarhum Al-Mukarrom Bawiraos kanggo urang sadayana khusus anu aya dina ieu haprah mukarimah kanggo khidmatul amaliyah urang sasarengan ngebrihkeun eusi hate anu hade tegesna nedapa doa ka Allah Subhanahu wa taala jalla jalla kalayan manjatkeun puja katut puji ka Zat Rabbul Ijati. Alhamdulillah wa syukurillah. Barakallahu alaihi wa وبارك عليكما في خير. Gentos. Gentosan ah. Barakallahu alaihi wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma وجمع بينكما في خير وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Ya Allah ridha, Ya Allah ridha, Ya Allah ridha wal afa, Ya Allah ridha, Ya Allah. Al-Fatihah. Sekarang lanjut acara ramah tamah juga ya. Acara nyawer mah kumagi ari bari tuang bari nyawer mah teu puguh mulung mah. Teu puguh ngupingkeun. We atos tuang, we atos tuang. Teu puguh ningal ngalungkeun ti bari mana? Panginten tos tuang we acara nyawer mah nya. Jadi jangkung ya iya. Sini. Sini Laina. Jalan sana. Ya udah sok naik. Ya jalan sini naik. Dinaikin sama ibu. Teh, ya? Doanya dulu buat kedua pengantin, doa terbaiknya. Semoga apa? Semoga sakinah mawaddah warahmah. Ya, amin. Ini teh yang menikah teh siapa? Saudara. Ya. Ya, terima kasih ya teh ya. Ya. Terima kasih. Wilujeng nyate. Wilujeng nyate mangga.
di sini ya. Pokoknya kalau misalkan udah agak-agak rengse, langsung naik sini, langsung merapat ya. Ada Misela dan juga ada Bis Nurma nantinya ya, untuk menghibur Anda semua di sini. Untuk warga sininya juga yang punya kawasan, boleh langsung merapat sini aja, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, langsung merapat sini. Kita Sekarang lanjut acara sawer dulu ya, sawer pengantin tradisi pernikahan adat Sunda. Ini berada di wilayah Kampung Bojong ya. Ini pengantinnya ya. Sawer ya, sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atanapi kurang pantas karena sim kuring mah sanes ahlina. Kahususkeun Sunda ieu mah sakadar maksakeun etang-etang kaul ngedalkeun katinang ati kana kagungan salametan atanapi disalametkeun. Semoga atuh urang kawitan nya. Dedagu sampurasuna ka Gusti Nu Maha Suci Nu nyipta sadaya urang bade mayunkeun hariling seni Sunda sawer asli seni Sunda pikeun suluk gambaran siloka diri hirup ulah kajauh-jauhan mawa diri sing taliti satinca make pikiran iya Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan wis asih nurena dengan mugia kasalamatan salamet alis ayeuna tos laksana nyumpanan kana jangjina mesti dugi kahartina aya gunana nu dipamri mangpaatna lahir batin eulis masih ngeprihatin ayeuna aya nu mimpi bahla meuni oge boga gawe angge rapi unggal poe rapi nu saimah rumah tangga tumarina tapi lamun loba salah laki rabi moang geunah bisi tegenah kuraka prakwae waksa baraka regepkeun ku asepna regepkeun teh ku hatena ibu mepelinganana tadina sakayana ngagaduhan garwa sareng garwa kedah layat sing layat seperti leget pamaula pikir heureut sangkan silih pika memet sareng bojo laksana asep ngajodo tapi lamun ngabobodo bojo moal mikasono mun sono asep ka istri sing pages seperti patri sampur gaul sareng santri kalayang ati nusul 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3.
cacap laksana baheula ukur dicipta hayang mibanda nu dipicinta nyipta tika pungkur rempan petingan di petik batur nganti ku karisi inggis pasang bukadai indah kebek ku kabunga gesaget ku akad nikah. Halo Neng. Neng, ini teh yang menikah teh siapa? Saudara? Saudara? Ada doanya buat ke pengantin? Semoga apa? Ya, terbaik lah ya. Ya. Kasih kita, terima kasih juga buat kedatangan para Bebas. Cacap laksana baheula ukur dicipta hayang mibanda nu dipicinta nyipta tika pungkur rempan petingan di petik batur Bebas. Ya, oke. Bebas, bebas. Epo. Iya. Ya. Tahan. Depan, fokus. Bebas. 1, 2, 3. Oke. Mustika resmi geus kapibanda nu binga nu pangantenan taya bandingan dunya anu duaan nu binga nu pangantenan nu kira geus pageh wapoka kadede tidak di sini dengan seni mah tidak terpampang nyata teteh kecantikannya bisa wae cenah. Pokoknya buat teteh cantik yang ada di sana nih ada enggak? Hei obral. Tunggu dia obral hei. Ada enggak? Can aya nu asup can? Acan aya pisan aslinya. Tadi saya lain suratin ke mana? Tadi tetes aya pengawi tapi aya. Jika nanti kepala aku nemuungan eta teh. Aslinya ieu mah beuyeut. Halo teteh.
Tahan sekedap. Cek 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 cek. Oke, terima kasih selamat siang semuanya bocah punya kawasan. Bebas yuk. Bebas. 1, 2, 3. Penghargaan ya. Sip. Iya masih ada. Masih ada yang punya yang bawa sini. Ini kamu makin kesini. Kenapa? Buat yang punya samping kiri nih boleh buat yang aduh. Mahajat ditunggu di sini ya, pengantin. Assalamualaikum pengantin. Waalaikumsalam pengantin. Ayah kahoyong ke pamunut teh. Tumarima, naon? Tumarima, tapi tumarima teh rada lumayan eta teh tumarima. Pengantin bade ka dieu, bade ngeresakeun. Kidul kegenah hati. Kumaha hajat we tah hajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh hajat bade ngeresakeun ka bali dieu. Bade moal. Kumaha hajat meuni kitu. Piraku moal ngaieuan abi di dieu. Baturan. Kang, kumarima Kang. Bebas, iya. Oke. Sini. Teteh ada teh? Ada teteh mah. Oh sini saya. Mau sini. Sok atuh ditunjuk-tunjuk namina saha Diam.
PRW tembang nanti perjuangan dan doa. Iya. Ayo atuh. Dami lo tas serang, kan kita bestie. Jauh bestie we, aya kahayang jadi bestie. Kahayang mah cepet. Nu biru. Asli. PRT, PRW di atas paling itu, oh beresan serang abika itu. Sarang mendingan. Tah gitu. Bohai, Teh Uli udah dipanggil asli. Asli wani diriungkeun di Aris. Cek sendirian capek geus peura ieu. Cek. Teh di potret lah teh. Me saya jeung itu jeung bunga. Ada jalan. Bebas. Ada pengawalan sami oge. Nuturkeun ya teh. Cuman kasih Kembangnya apa? Siap. Ibu Ayu seker nungguan. Masak ento ke loba buluan. Hayu atuh jeung efek. Anjing mundur banget kan. Berlalu. Mau kapal dia? Mas Ahmad, lawan Mas Ahmad. Ya, Mas Ahmad. Bis alpukat. Tadi jeung efek kan. Berlalu. Ngarambang antep sina nyeri susu. Dulu. Ini tadi sesuai. Ya abi teh segede biji ketupat. Ya, sebelum nanti ada yang bos-bos yang lainnya. Bebas. Puspa, Bebas. Puspa, Dong Puspa, sok boleh.